Ngomong teu balener, ngomong teh teu balener, ngomong A jadi B, ngomong B jadi C, ngomong C jadi D, eta baheula kos karitu kabeneran sehingga masyarakat teu percaya jasa ka kepemimpinan Quraisy. Kafir-kafir Quraisy teh ngomongna teh kos kitu, jadi lamun A teu A, lamun B teu B. Jadi lain di mulut, lain di hati, tepas dohir jeung batin, sehingga omonganna teh pinuh ku bohong. Mantap diinstruksikan ku Gusti Allah, wa idza qultum fa'dilu, di mana anjeun ngaromong boh urusan hukum atawa lain hukum, sing bener ngomongna, sing lempeng ngomongna, fa'dilu. Cenah ieu mah ngomongna jeung dulur, walau kana za qurba, nu diomongkeun boh manfaat ka dulur, boh madarat ka dulur, bejakeun, sing lempeng ngomong teh. Kos kuari orang sing lempeng ngomong sing hate, haram bejakeun, halal makruh sunah mun jadi kiai sing lempeng ngomongna, ulah eta aju kos kitu teu bisa ngomong cau. Waduh, kredit haram sia. Nasa geus jelas, patul buing geus jelaskeun. Dina ikhlas patul geus jelaskeun. Hiji nu meunang kredit teh di mana-mana cash cek kredit akur hargana. Atau krediton tanpa nerima cash eta halal. Adapun berbeda berarti dua akad atawa dua harga. Riba sia kos kitu teh. Aya bener datang ge enggak ngomong sih haram. Kiai aya motor bagus sih, jangan kiai bae pake bae motor naon, motor Mio. Menang naon teh? Menang kredit tapi kukulan ke dikreditkeun, ieu jangan kiai bae. Oh masalah sih. Emang rada butuh sakieu teh. Enggak masalah. Enggak masalah, guys. Nuhun. Kudak kredit haram. Ya jadi dah kurang jelas budaya, kecuali selama butuh butuh teh nggak masalah lah, sekarang aja emang eta Allah ge mau ningai ieu gitu kan. Kabelah deuna datang deui kiai ieu ge aya mobil ye tenden mah di mah kiai kula nu oh kiai sebenarnya kredit haram apa halal sih nya bener ini sebenarnya can jelas kan teh lah. Ai butuh amat mah geus halal bae lah. Kiai terenggeusan jadi kiai deui. Bener bae, aja nu ngaji geeusan pan. Geeusan. Sia lamun disogok ku pamarentah haram. Haram, duit pamarentah datang ka sia sogok karana haram. Sia jadi mui disogok. Nyogok kain jadi mui haram sia kababawa ge ke akhirat sia. Sing ada sia jadi PNS sogok haram sia. Emang kumaha gitu. Awas sia. Ieu ge kiai kampanye dibere eta kan sogok karana haram. Kiai kulan. Ieu di kampanye petilu. Aju ieu mah asal datang bae ngadoa lah geus masalah. Teu bisa henteu mah kehadiran kiai mah dibutuhkeun. Alhamdulillah. Didele 5 juta. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Hidup P3. Hidup. Si kiai kok. Bego ya kiai. Tah kabelah dieuna teu sogokan ge ai kira-kira ngalancarkeun masalah demi kemaslahatan umat. Eta regesan di kiai kos kiai teu jelas. Tah eta kiai baheula tokoh Quraisy teh kararitu da dua tak wa idza qultum fa'dilu, di mana ngomong mane sing lempeng sing bener. Datanglah Partai Golkar ngomong, insyaallah ngadukung Golkar dia tuh tamapan ngaranna ge partai kadalon teh mah. Insyaallah lah pokona mun nya kiai bantuanan atuh masalah salaman guriwel datang deh Demokrat
Imam Kiai bantuan doa insya Allah tuh Demokrat kan gua dikir ngajabat kan presiden ke presiden Demokrat kan insya Allah kan dibantu lah karena gue rewel 2 datang deh di PKB waktu PKB makan partai orang kan NU waktu dek mana doi manya kudu orang kudu keluar ti KNU-an ulah kajen kuku mage tambah imah orang tetep bae orang dukung bae ulah neuleuh calegna nu penting imahna oh iya bener mantap insyaallah guys gue rewel 3 datang deui P3 we kumaha teh kieu tuh P3 mah pan emang tiba heula tama tuh waktu lamun teu didukung P3 deuk kumaha jadi emang kekuatan Islam aya dari P3 nu mantaknya nama make bintang P3 naon kar Ka'bah da eta teh lambang sebagai lambang Islam oh teh gurih balde opat Kiai nu sabenerna deuk ka mana sih ieu Kiai teh bener Pak Kiai teh bener eta teh bener teh Kiai hampir rata-rata aya nu bener kok ndek milih teh Kiai Waalaikumsalam itu tepatnya nanti Golkar oh aing ngadoakeun ngan kunaon mal milih emang kunaon sepal aing ka Golkar beneran moal milih datang deui Ivan Waalaikumsalam ieu partai Ivan moal milih Muhammadiyah nya aing kudu dukung Muhammadiyah Hatta Rajasa Muhammadiyah kayak moal kayak kasih ente moal ngadukung moal geus moal datang Demokrat mau Demokrat keracak-kacakan moal ngadukung ente cuma ieu bingkis apa awal tadi itu moal aing mah moal geus moal geus Assalamualaikum ieu P3 ieu partai Islam Islam cangkangna doa tiba heula hasil mana hasil P3 Islam poin mana nu geus hasil tu nyana moal aing mah konsisten tak kiai di berenduan kabeh di berenduan ku berbagai partai ku jelema-jelema aja ieu mah di berenduan moal kabel kieu pae ye nyana pae aing pae deuleun ke di akhirat eta teger tak kiai resep ta urang anu ka situ tah ye eta aing masalah ku Allah bae mah aing ku jelema mah nyana ge pae ke aing pae mah aing mah disumbang embung ku nyana dar ini nyana aing mah tani aing mah dagang ye nu pae ge sok mere sholawat ka ye kiai aja babalang patan ka nu pae ye atuh si bodoh 5 penonton nyolateun mah jadi boga leutik moal rek nyolateun deui aing ka nyana atuh deuk kira aja sakali nyolateun mah endahan ngancam moal disolateun deui sia ku aing ye atuh lu pae mah terus sakali doang nyolateun nah ancam-ancam teuing ge atuh aduh Masya Allah iya bab sholawatnya angges-angges ku Muhammadiyah mah sholawatnya pajar mayar nyalateun lain sholawatnya tak kifarapi dia jelema teu salat satahun eta teh lam tukdo walam tufda teu bisa dikodoan sholatna teu bisa dipidyahan kama qala Syafi'i menurut Imam Syafi'i teu bisa tate kos kitu teh di luar mazhab Syafi'i bisa Hanafi tukdo atau tufda bisa jadi orang nyokot ayeuna ka mazhab Hanafi masalah Imam Subki ngajelaskeun sok kodohan bisa pidyahan bisa satungtung madzhabul arba'ah bisa pantak naon atuh ya satahunnya nanti sholat sapoe 5 lantaran mazhab Maliki atau Hanafi pan witir teh pardu jadi genep ditungna geus sapoe-sapoe genep liter kalikeun satahun tah eta teh lain mayar kiai jamnya anak keneh bikeun deuk ngaguna deuk anu nyalateun deuk henteu pokona mah eta mah bikeun bidiah ngaranna untuk Muhammadiyah cenah umat kudu dibayar bae nyalateun ge ku ami mah bersih sakeuna teh ikhlas soekeun seungeut sia ku aing sia ikhlas di mana horeng sia tah jadi eta mah fidyah ngaranna mentek lain masalah gede jeung leutikna nyana tinggalin salatna sabaraha acan moal dipidyahan deuk dikodoan terus masalah ngondang santri nyana teu make pidyah masalah santri mah geus cohon ganjaran ngan mobil bayar lain pidyah tah mah abang mayarkeun mobil tah mah atuh baja kudu leumpang ka ditu masalah tah ulah dikaitkeun tah mah urusanana pidyah tah mah kos kitu tuh loba nu bae lumayan sakieu tah ieu wa idza qultum
fa'dil sing bener ngomong sing bener hukum atau lain hukum benerkeun lurus sakumaha kamistianana kacocokanana ngeunaheun geura ge bakalna hampang mun jadi ustad jadi kiai tadi pakai resep ge moal kebal ya eta mah tolol kurang gitu aing ngajak embung itu ngajak embung yang dekat mana cenah lupa tadas sekolah di ararajian hei aing mah hayang diajan ku sia kudu teger jadi kiai Allah saya mah ngaji sorangan ya aing mah jeung Quran duaan ngobrol jeung Allah ayo sia Allah sia aing mah jeung Allah bae itu terus beun waraji ulah diajan teman jelema kos karara itu teman tepuguh nya nama ieu moal ditumbung penya cenah hirup bermasyarakat hei aing mah masyarakat kene yang ti Allah aing nang ti juri mah teu hayang beres geus kebal-kebal seungit kebal-kebal bahasa gigi eta je benernya keran hukumna Al-Qur'ana mulai aya deui nu ngaji neuk naon sia kade neuk ngaji cek pan kamari jadi ulah-ulah lah neangan nu sajen dihareseun kiai bae ayo di aing mah tetep rukun wudu genep-genep bae di aing mah wajan kok kumaha aing mah moal kudu luntur aing mah benak-benak bae oh kadenge mah di itu dudu Golkar mah titah 7 nya nama so kiai balik ke partai gua kiai ke partai ngadukung kebenaran seungit saat eta dikondisikeun ku kandidat ngaji diberian duit ngaji rame maca sholawat ge apeng-apengan kabelah dia nanya nangis ke kantor geus urusan masyarakat ge boga pikiran teh mah kiai meureun nya dieu teu beres kieu urang mah angkona jangan ngaji na aya duit ngaji duit teu ngaji jajan mah kos kitu ngajina cenah ngomongkeun Golkar bae Golkar hebat segala anu hebat teh puyeng itu urusannya nama ka hukum-hukumna mulai bau sakedeung kege jelema nu konsisten mah sakedeung ditinggalkeun engke mah dibutuhkeun deui sebab naon lauk butuh cai nurani butuh kebersihan ya cok lah di bala kiai anu hancur di partai daek masyarakat gaji kajana teu saja anjing teu aing ulah deulekeun di Serang di Pandeglang di Tangerang anu ancup-ancupan di partai nyaan ngagelok atena lain ngaluhurkeun ayat Al-Qur'an ngaluhurkeun kandidat jeung partai moal kebal jadi kiai moal kebal intaha wis tutup apakah kiaiana si wong RS teu hayangan masyarakat embong kunaon sia teu ngaji nyaho sanget ngaji mah ganjaran dah ganjarannya henteu emang kunaon atuh ngaji na kos itu dah tayang isu penting mah ngaji emang kunaon deuk dibere duit teh nah teu dek ngaji si kos kitu ngaji mah supaya orang menang hidayah tanpa aya dorongan ti duniawi ndek nempo mata hate ka alam akhirat geus nunuduhkeunana ge kudu geus nyaho ka akhirat ulah dicampuran ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ku bangsa ilmu jurig-jurig duka sekarang itu hiji be Allah lillahi ta'ala ngeunaheun sebab fitrah nama suci aing hayang salamet kieu-kieu ge aing tukang judi tapi aing pan embung aing paeh kudu keur judi ngaji aing tukang mabok tapi aing embung paeh kudu dikerekebang ke di akhirat ngaji aing tukang maling aing tukang ngaji nyana neangan kemurnian ketika kapanggih murni oh ya ngaji terus judi terus encan waktu encan kakarak nampung bae jadan terus oh salah je wa iza qultum fa'dilu walau kana dza qurba mang mamang calon kan ieu mah hampura kula embung sumput salindung besi engke pajar jadi kula mah tetep bae lantaran mamang partena Golkar kula mah belu jasa kan ka Golkar jadi kula mah moal bae terang-terangan walau kana dza qurba sanajan dulur nu ndek calona henteu bae sia dulur bae teu ngadukung lain masalah kos kitu masalahna kan patalina jeung ka akhirat sakali ngadukung di dunia kan di akhirat engke bakal dikieu-kieukeun ku malaikat ini dukungan terhadap Golkar tanda tangan siapa ini kula kan embung ke di hareupeun jelema masa kiai ngadukung Golkar masa kiai ngadukung eta mantong daripada eta jago membung sanajan ka dulur ieu mah nya terus terang moal eta tah eta hebat lamun kos kitu walau kana zaku terang-terangan
terang-terangan geus henteu bae. Jadi nyawan dulurna ge ulakan dulurna mere ongko cek dulurna sia teh siga dukung teh teu ka aing puyeng aing jeruk dikiriman bae aing segala apal segala nanaon tapi eueuh kadengena dina kadengena aduh puyeng aing geus anak ge puyeng nu dulurna puyeng lantaran teu jelas datang mah datang kadinya ngarokok biasa ngobrol kayak balik ditanya emang kita ngadukung untuk sama formalitas baik tolong tuh coba terang-terangan ongkos dibere jeruk dibere tapi ente ngadukung teta konsisten moal beres tak dilu sing bener hese jasa tak urang kos gitu hese jasa tak kos gitu lumantak dina masalah insyaallah baik kan di batul muin dijelaskan urang diondang ku babaturan urang kemudian urang moal kaditu patali jeung boga kegiatan atau naon tapi tetep urang make insyaallah bohong berarti mun moal ulah make insyaallah bebeja asana moal bisa hadir kula kaditu geus teu kudu make insyaallah ai insyaallah mah antara embek jeung teu asana insyaallah kaditu kula bakal kaditu ai dina waktuna henteu masalah tapi lamun jelas moal kaditu bakal insyaallah nah ieu insyaallah bakal ngancam ka nyana moal bae geus teu tatangga ngariung penting ngariung yang kaditu penting waduh moal bisa kula moal bisa emang enak nonton bola di TV kula para rego tan pan ustad ieu bakal mingpina waduh hoknya final ati gue ingat riung iya kan tujuna kumaha mau dikapetingkeun atau tas asar ya oke waduh kesempatan emas aja ya ustad bego tapi di satu sisi bego di satu sisi terang-terangan kata ustad hebat berarti kata ustad daripada kita penting tujuna di aja kan itu pimpin insyaallah guys tawarku nanti emang memang lagi mualinya nang insyaallah gila aya saja dia yang mau gas ieu le final sakeuna magister waduh pada jasa ieu eta tolol nah etalah fa'dilu walau kana dza qurba bejakeun sabenerna ngomongan teh ulah sumput salindu nginahin kadengen haram halal sunah menang jelaskan jadi jelas kiai kalau iya tolak tilu tolak tilu mah tuh kira-kira mun tolak tilu jadi hiji apa jadi tilu sih ari surahan guru mah tolak tilu mah atuh bain kubro tilu tama teu bisa dirujuk deui tapi hari pamarentah mah jakuari mui segala tilu teh jadi hiji malah lamun nolakna bari marah mah teh jadi kitu ja aja ya menurut kiai kumaha nyaonya cekeuna teh ja atuh kumanya cekeuna kira-kira atuh lamun cek kiai mah baheula tilu mah tuh tilu bae ejak pamarentah mah hiji cekeuna malah mah teh jadi aja keputusan kumaha nyawanya keke geus kesal halo gak kula balik lah tuh ya nanti saya balik lagi suka dia lah kayak dipikir-pikir lah ku mama hebat ta mama jelema mah isuk dah datang waalaikumsalam jajah ya eta babawa naon tadi pengkolan mau jeruk segala apel wah mantep ya mayo pas kieu nanya ke nu kamari teh kumaha tolak lah tuh geus bae ye mah jadi hiji bae lah jasa mah jeruk ka dieuna barang diasan teh jeruk dah asem tilu jadi tilu emang asem jerukna yang kiai kumaha sih nu sabenerna ieu kiai geus bae pamangginyana di kitab bain kubro tolak tilu adapun kebenarannya lapor kamu jadi hiji tanggung jawabmu ulah bingung jangan nanya ka aing tilu dek nya ka ditu hiji tinggal terserah sia dek itu teu percaya dek aing mah tilu wae pan bisa akur pokoknya teu akur pokoknya aing mah make kitab tolak tilu bae
cenah pemerintah ngajarikeun ieu tanggung jawab jalan ge sabondoroyot jeung sia ka ditu los sia daek dihukuman zina make ka dituna lain ieu mah kan nolakna teh keur marah cenah cak pemerintah keur nolak marah mah teu jadi emang aya nolak teu marah kitu kudu jai macan ngajaran jelema nolak teu marah jangan nolak maka bae keur marah lamun kos kieu mah cak salakina sia teu bisa ngahiji jeung aing gas jatuh tolak tilu aing ka sia kan keur marah jamual aya kieu engkau aku sayangi tetapi sebetulnya situasi dan kondisilah yang harus berpisah walaupun engkau ku sayangi tetap bari dicekal kurang engkau ku tolak ya sak pamajikan isik naon gunung kieu ya bari dicekel bari ku tolak bola aya datang ka neangan ka Irak ge moal ka Baghdad moal aya moal basi nolak mah keur marah nya sia kakarak sakitu bae ge emang eueuh deui awewe parangsana di Lampung tengah buadag meureunanan ayo mabur sia keur marah moal aya neng jangan keur ngeunaheun di dieu mabur we ka ditu lain surahan kula lain surahan Imam Syafi'i mana aya jelema nolak teu marah kok ku ari jelema marah nolak teu jadi heran aing mah heran tanu mata ke geus pas ini ku ari mah nanya ka kula ka mama ieu tilu bain ngobrol gas teu bisa balik deui kecuali ku muhalil neangan Haji Pendi daekeun nyari jadi muhalil geus beres geus lah pokona ku Haji Pendi mah selesai urusanna urusan permuhalilan nyana lamun nanya ke dia terus ka ditu ulah bebeja ka dieu geus ka ditu terus beres urang jadi ngeunaheun plong itu kieu kayaknya jadi intinya itu geus fa iza qultum fa'dilu walau kana dza qurba sadajan ka dulu waduh ikan alo aduh lamun disampaikeun ieu kumaha alo lamun teu disampaikeun ieu kumaha aduh ieu terjadi seperti kos kieu ye sampaikeun apa adanya geus beres geus kos kitu sanajan dulur sampai wa bi'ahdillahi aufu tohonan kumane sampurnakeun bi'ahdillahi janji Allah ente janji ka Allah dek nazar sok tohonan ente sumpah tatadina sok tohonan sesuai jeung aturan-aturanana naon anu ku ente diucapkeun perjanjian ente na ieu lah kudu ditohonan sampurnakeun na ieu nu opat laranganana sangat sama mentak dijelaskan zalikum wasukum bihi la'allakum tadhakkarun zalikum isyarakan layan opat nomor kahiji wala taqrabu malal yatim nomor kedua wa uful kaila wal mizana nomor katilu wa idza qultum fadilu nomor kaopat wa biadillahi aupu ditambahan jeung nu tadi nu 5 jadi 9 ieu baker nu opat bae la'allakum tadhakkarun supaya anjeun eling kapituturan jadi nyaho geus nyaho dipake urang teh ngaji tina teu nyaho jadi nyaho sanggeusna nyaho ku ari diamalkeun etalah buah ilmu makos kitu al ilmu bila amal kasajarin bila samar ilmu teu diamalkeun kos buah tangkal buah buahan paling pake nyuhan kunti anak geus dinya teh buah wa anna sirati mustaqima fattabi'un Kangjeng Nabi Gusti Allah ngajelaskeun wa anna haza jeung sanyana ieu nu ku kaula diparentahkeun ka anjeun Muhammad kita dibejakeun ka aranjeun kabeh wahai para kufar Quraisy nu 9 5 jelas 4 sama sirati
agama kaula mustaqiman aja lurus fattabi'u tuturkeun agama kaula urang titak nuturkeun agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu titak wa anna hadza sirati ialah agama kaul Islam pakai aturan modal tadi mustaqimah lurus tabi'u tuturkeun nomor kahiji tuturkeun Allah tusyriku la musyrik nomor kadua wabil walidaini ihsana tuturkeun sing hade ka indung bapa nomor katiluna ka anak ulah dibunuh rapi-rapi anak ulah sieun teu kaparaban lantaran nahnu narzuqukum wa iyyahum nomor kaopatna wala taqrabul fawahish kaharaman zina maling judi jeung sajabana jawab jeung deui wala taqtulun nafsallati haramallahu ulah sok ngabunuh awak-awakan harta yatim pelihara nu rapi datang ka manehanana bisa ngurusan kana harta sorangan timbangan jeung tiktakranana sing rapi di mana urang meuli jeung ngajualna teh supaya sesuai jeung aturan-aturanana di mana ngomong kudu blak-bakan aturan benerna ulah aya nu sumput salindung komo patali jeung hukum mah sanajan kadulur nomor ka-9 wa bi'ahdillahi au putohonan secara sempurna janji-janji ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nah iyalah wa anna hadza sirati iyalah agama kaula cak Kangjeng Nabi ti Gusti Allah fattabi'u tuturkeun eta tuturkeun Islam ulah make aturan-aturan lain Islam wala tattabi'u subula ulah rek naluturkeun anjeun kana jalan-jalan anu paberencai patafarraqu bikum engkena jalan eta teh bisa mecah belahkeun an sabilih jauh tina jalan Allah ulah nuturkeun agama Yahudi wala tattabi'u subula fatafarraqu paberencai engke wala tattabi'u subula ulah nurutkeun Nasrani fatafarraqu paberencai engke wala tattabi'u subula ulah nurutan kitu Katolik fatafarraqu ulah nuturkeun Buddha Konghucu Protestan dan lain sebagainya fatafarraqu anjeun bakal paberencai misah jauh an sabilih di jalan Allah di jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala Kangjeng Nabi keur diuk jeung para sahabat Kangjeng Nabi ngagarit di taneuh khatta lurus Kangjeng Nabi ngagarit sahabat bari ngalikeun kabeh cek Kangjeng Nabi wa hadza sirati ialah jalan kaula lempang cek Kangjeng betepungkal pengko idareulekeun ku sahabat wari Kangjeng Nabi njieun deui garitan-garitan khututun katsirah garit sep ti dieu ka dieu belah katuhu digarit-garit belah kenca tinu tadi teh digarit-garit loba jadi goba gurat-gurat teh tinu lempang teh ka katuhu digurat-gurat ka kenca digurat-gurat ku Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi hadhihi subulun ieu jalan-jalan belah katuhu ieu ge jalan-jalan belah kenca ieu ge jalan-jalan ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaiha tiap-tiap jalan aya setan anu ngajak ka dinya sing hade cek Kangjeng Nabi wa hadza sirati jalan lurus agama Allah ieu jalan-jalan anu diajak ke setan naon sina Yahudi Nasrani Konghucu Buddha Protestan jeung agama-agama bid'ah rapat dan lain sebagainya nah ieu nu kenca wa hadhihi subul ta'umul yahudiyah wal majusiyah wan nasraniyah wa sairul ahlil milal wa ahlul bidah wa ahlul dhalalah min ahlil ahwa wa zulul furuq kabeh teh bangsa anu kaluar tidak aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala ada cek Kangjeng Nabi ya lurus bahwa ada sirati mustaqimah tapi tuturkeun geus bae kebal urang hirup di alam dunia tinggal nuturkeun aturan Al-Qur'an bae tinggal nuturkeun aturan Kangjeng Nabi bae anu geus diijtihadan ku mazhab tuturkeun mazhabul arba'ah cak mazhab menang cak mazhab teu menang
hese. Tapi kan di Indonesia mah hese lantaran misah antara aturan negara jeung aturan agama. Kan bahaya. Nyana-nyana itu aturan negara, orang-orang aturan agama. Satungtung orang bisa make aturan orang, teu bisa. Nya ngaakeun sadaya-daya kanyan. Ya emang henteu sinkron di urang mah. Tah ku ngadirikeun agama, ku ngadirikeun negara di luar agama, ge ieu ge geus kana sanksi. Nu mantap, engke bakal disidangkeun ge kiai-kiai, ustad-ustad di akhirat teh. Keteu ngomong-ngomong acan mah, ieu bakal bahaya. Boboh aju ngadukung mah cilaka luar biasa. Sarua jeung teu percaya ka Al-Qur'an, dirikeun negara sesuai jeung Al-Qur'anul Karim. Mata lawan kan geunah perang masalah Quran mah kos kitu cenah pae syahid cenah urang eleh lu masalah nu penting syahid menang luhur agama wah ku perang mah pohara jasa tapi kan eta urang keur carita jeung Quran tapi di lapangan mah pan lain deui ka dituna ditanya sia daek perang di majelis waktu adu siap perang siap datang ka lemburna sia mun perang daek kayak eulah tanya di nubelah itu tadi siap di itu mau siap perang siap nongkrong urang yang can kawin aing belah itu tadi siap perang siap tanya siap perang itu sih emang gua kreditan jangan nangis tanya nubelah itu siap perang siap aing mah bener wow bener emang gua gitu hutang sebeli tulu mending perang aing lah. Masya Allah kita jelaskan ku Kangjeng Nabi awas Kangjeng Nabi wa ala hadza sirati mustaqimata iyalah agama kaula lurus fattabi'u tuturkan baik bernegara berbangsa beragama ulah keluar fattabi'u wala tattabi'us subula ulah nuturkeun aturan-aturan jalan-jalan turukul mukhalifah nu nyalianan kana agama Allah fatafarraqa bikum man sabili ente bakal papisah tina jalan Allah zalikum wasaqum bihi yalah perintah Allah la'allakum tattaqun supaya anjeun salamet tina neraka tuturkeun Allah tuturkeun Kanjeng Nabi tuturkeun agama Allah teh urang hese di Indonesia nuturkeun agama eueuh hiji poin anu dirancang undang-undang secara Islam teh aya komo dibalikeun jadi negara Islam wah ada kiraha geus kajen tah mah urusan nyana jerahkeun ka nyana lain teu saeutik lain saeutik kiai nu di MPR nu di DPR pusat dan lain sebagainya Habib ge ambalaya nyana tanggung jawab geus di ditu urang mah pake bae aturan Al-Qur'anul Karim sabisa-bisa urang nungguan pae moal kebal deui urang pae mantak beki ka ditu ibadah teh beki embung kumaha sebab naon hese ngalengkah dik nyaritakeun ieu nu lurus bertentangan jeung negara ieu bertentangan jeung negara wabeh lamun urang dicaritakeun nu sabenerna bertentangan jeung negara cari selamat urang geus bae sakadar nyampaikeun ka belah dieuna ibadah ka Gusti Allah nu mantak loba nu caririk ahli-ahli Allah ti penting caririk ahli-ahli Allah teh loba nu kudu diceungceurikan masyaallah kadieu mentok kaditu mentok kadieu mentok lain teu nyaho amar ma'ruf nahi mungkar kadieu mentok kaditu mentok kadieu mentok kaditu mentok deuk kumaha urang aya bar bae ge bar endeuk amar ma'ruf nahi munkar bar bae hese berhadapan jeung polisi melindungi urang lapor ka bupati melindungi atas nama negara demokrasi liberalisasi tidak usah saling mengusik ente bae nyana bae deuk kumaha urang dihareupeun ka aturan negara sumodal kos kitu padahal di lingkunganna mayoritas Islam negara urang teh di luar negeri mah terkenal negara Islam urang teh lamun nyaritakeun Indonesia di luar negeri negara Islam teh artina mayoritas Islam sehingga demokrasina teh leuwih negara Islam sebab terbanyak di dunia Islam Indonesia ketika nyaba ka Indonesia orang Baghdad nyaba ke Indonesia Iran nyaba ke Indonesia orang Mesir nyaba ke Indonesia wow Indonesia hebat amat ya negara Islam barang deuleu pangheulana nu kadeuleu di bandara susu
we mantep ya cek orang Iran mantep ceknya nanti ya keluar ping-ping embalaya langsung naik ke hotel menu-menu disediakan macanya di samping menu makanan aya menu biwir waduh aya aja iya kurang di hotel teh ya tingkat 1 tingkat 2 mah masalah nggak tingkat tadi itu kalau waduh itu make sempak deh sial kadeuleun jasa kadeuleun waduh garikelna awak teh sakumaha waduh ieu hirup udang sare hudang gawe sare hudang gare sare hudang gawe kitu bae datang ka ira liyuqbo ajalum musamma datang ka aja kabeh geus aya dokumena ajal urang dek dipiheulaan ku gering heula deukeun teu dek diberes sugi atawa susah geus gabogaan dokumen ajal kabehan ngan nu nyaho satungtung rizki urang aya keneh nu bakal asup ka jero beuteng berarti can datang ajal urang sakitu bae ya di mana-mana geus eueuh rizki urang seep ajal urang datang jadi berarti ieu urang teh hanya menyempurnakeun ajal sare ti peuting udang ti barang gawe ieu teh hanya muru kana ajal urang teh keur nyampurnakeun ajal tinggal sabaraha deui nu jelas nu geus umurna bangsa 60-70 moal kebal deui dijamin moal we geus nu mantak teu layak aki-aki kudu ngabonceng si mbak bloon tama aki-aki teh nyaho ka kuburan tama si aki-aki nurug cupu tama budak teu pantes aki-aki kudu nonton TV keneh bae teu pantes geus deukeut jasa ka ajal nyana gesok ngomong babaturan mah geus paraeh kabeh tinggal kula doang nyana geus ngomong kos kitu tah kos kitu nama sadar tapi nyana teu sadar mun nyana ngalobakeun maksiat keneh bae boloon ka aki-aki atuh geus mah si aki-aki make HP mah boga opat keneh tolong aki-aki ya Allah pakai SMS-an kene aduh aing garetek gede-gede aya aki-aki SMS getek ya Masya Allah karim nungguan ajal liyuqdo ajalum musamma paeh ketika datang ajal paeh khurujur ruh anil badan ruhul hayat keluar ti awak pae apa enggeus san datang kadinya hehe summa ilaihi marji'ukum jaga beres kiamat bakal dihijikeun ka Gusti Allah geus kahiji di mahsyar teh dek dinaonkeun summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah bakal ngabejakeun hiji-hijina pagawean urang waktu urang di dunia ih sararieu biasa sing hade biasa sing hade jasa cenah kiai asana kula mah keur ngora loba jasa dosa asana moal dihampura hehehe blonta nu kos kitu tah blonta pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu Buddha Hindu pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur sangkirang loba dosa apan pangeranna maha Ghafur Ghafur teh hartina wazan paulun cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura sangat ngahampura sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran tenang tenang aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok bandar koprok di hampura aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae si blon meureun tobat
asal tobat ka Gusti nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat eta tah ulah ngalamun bedi mah dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing mal dihampuran dek maling di beg eta laon ka jelema inna rahmati wasi'at kulla syai inna rahmati sabaqat rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara rahmat kaula geus ti heula urang mah boga pangeran teh maha ghafur asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ketika urang mabok baheula pernah zina baheula naudzubillah min zalik bogo judi mah di mana aya topeng lenong di dinya urang main kopro di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana nah kuari barang ngaji teu pagawean aing kumaha yang ke di akhirat asana aing diputer-puterkeun kurbah heula nah tobat ka Gusti Allah ketika urang tobat astagfirullahalazim Gusti ampura dosa abdi baheula hiji abdi sok main koprok main dadu main rolet aduh ampura deres mun menang melehan bae Gusti daya teh tobat cak Gusti Allah ari pa abdi nyahoeun hamba kaula anallahu robban bahwanya boga pangeran nu ngaran Allah nya keur mentah hampura ka Allah aing teh cak Gusti Allah berarti nyahoeun nya ka pangeran nu bener aing jeung aing teh maha ghafur geus hei hamba kaula ngahampura ka anjeun geus dosa anjeun koprok dadu rolet judi deung sajabana dihampura ku aing beres sorga ya Allah aya lenong main deui aduh cek Gusti kamari geus tobat gaing main deui bae blon teh budak menang minggu malam minggu judi malam Senin tobat deui ka Allah astagfirullah Gusti nyahoeun nya boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari sia keur menta hampura ka dihampura kuari geus salamet malam kemis judi deui aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui tetep aing memang tugas nulisan bae nulisan bae nya mah tuh tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah beda jeung ka urang boga salah kaki jayet minta hampura dihampura ku ulah deui nya 2 kali nyeun sia kabari nyeun salah kuari salah deui bae teu hampura deui ku mah hampura geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia awas ya geus maja sia ieu kadituna tinggal ka mana ya tatas maja aduh barang nyeun salah deui ka 3 kali gas indet sia angkat kaki sia di imah aing boro-boro ka batur ka anak indit sia di imah aing tak ada ampun bagimu wah haram gas aya teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia gulat batu datang ka detik ya indet sia eueuh hampura urang mah kos kitu urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain urang geus bobolokot ku mabok ku zina baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah oh sabelah panai dua mah gede sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajangan isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna teu bisa dipake ya Allah tobat ka Gusti tobat dihampura jadi urang boga pangeranna Ghafurur alhamdulillahirabbil asal tobatna beneran taubatan nasuha tubu ilallahi taubatan nasuha maka syarat hiji nadam kaduhu
nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna, nomor katilu azam alla yauda ngazam moal balik deui salamet guys. Mendak lamun teu kitu disebut tobat sambal. Suha mal deui ayo lada jasa ayo isukan aya jengkol ngora sikat deui tobat sambal ngaranna. Kos awewe ngalahirkeun ngomong deui anu ngomong deui biasa menang 40 bae huhahe melendung deui tobat sambal pas gitu kan. Aduh Masya Allah dihitung-hitung deh geus 14 anak eleh kotok ngileung-leung tuh masalah sih. Katerusanana ieu wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina eueuh saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah. Kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamual aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba. Ulah macam-macam Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya eueuh menang eueuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara eueuh lain dieueuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngaayakeun barang nu aya langit katuteusina bumi katuteusina Gusti Allah nu ngeueuhkeun perkara nu geus aya nang Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi. Sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeun Allah nu ngeueuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi anu ngahirupkeun Gusti Allah nu maehkeun Gusti Allah nyehatkeun Gusti Allah ngageringkeun Gusti Allah nyugihkeun Gusti Allah nyusahkeun Gusti Allah makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Apa aya nu lain nang Gusti Allah eueuh cenah dokter nu nyehatkeun dokter lagi modal ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan legegan Gusti obat teh modal-modal keneh bae nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ke dokter namun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat sing hade nu nyugikeun cenah bos urang bos lagi kadang-kadang susah deui teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah embungeun cenah susah cak Gusti Allah susah sia susah bae. Gabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke pasar kemis tanah teangan saukur 75 rupiah murah jasa jelema ngajara ruang boh meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik ente simki makena mobil mau sepeda nu gede teh bae nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sepeda moal nawa sepeda aing geus eta wah kabelah dieuna moh bari motor belah dieuna makin naik harga tanah meuli mobil oi belah dieuna pisan di tahun 80 ka dieu wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 ku ari teu boga sapeda aja moal dibejakeun jelema ge aya ku ari di dieu tadi ge sasalaman jeung kurang iya aya ya Allah lalakon harta si gade
daekeun yang hayangeun nyana teh eta teh kada seteu wah susah sia kamari sogih sia turunan Muhdi Bupati Muhdi luar biasa raja di Kabupaten Tangerang moal aya 2 Bupati Muhdi wawasan kahareupna luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane kemudian di beladinya teh aya terminal sisi jembatan di dinya aya terminal eta hasil pamuhdi kula keur sakola SD begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur cak gubernur teh ya pamuhdi pikirannya terlalu pendek ini paling 10 tahun kita berwawasan harus 50 tahun ke depan 10 tahun penuh ini di sini jangan di sini cek leli buat terminalnya walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik nah iyalah gubernur Jakarta sakara Ali Sadikin oh ulah naik yang sama Ali Sadikin wawasanna luas oh bener tapi di alam sebab naon nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis nah di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya soal strategi diakui tapi soal ke depan paling 10 tahun baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pamuhdi sugih Pamuhdi teh eureun jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku hari Masya Allah keluarga terus kebelah dia namun ku boleh diceritakan ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula kok bisa nyaho babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75 ngahiji di dia waktu ayah anu nipu di Pasar Kemis ngerekrut jamaah haji Tony ngarana tuh bener nyana katipu berarti tah loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala sentelah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Patoni per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna ka abah kula mah jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang kali deres Cengkareng nu nyana kabeh di samping nyana jadi ketua DPR mau dibejakeun ngaranna sebab gua geus tarusah aya incuna ku nu ngaji ka dieu seuri bae nyana heuh bener nyaho salaman tadi ge salaman aya incu si eta naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot keur carita harta sugih jasa pat susah jasa kuari nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Soeharto 32 tahun ngajabat luar biasa hartaku jadi korup wah luar biasa nu ngadaharna lainnya anak rugi amat menang hese beleke hasil korupsinya di sidang tetap dihareupeun Allah di Rabbul Jalil nu ngadahar nu ngalebokainnya anak rugi henteu otak pikir tah nyana nu di sidang anak nu ngeuna anak mah bakal di sidang deui bae sarua bae namun perjalananna teu beres rugi amat jang pemikiran urang jijah heuh nya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fauqa ibadi lengser Soeharto jambungan lengser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia ada galawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek keluar ti Indonesia teu meunang di berbagai negara dek demo teu bisa tinggalna dong ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika wah luar biasa parem kerugianna $590 triliun
ji ulah dikira macam-macam ku ari teu loba omong Muhammadan teu loba omong gua teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah aing mah dicaci maki ge ku sia dia tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah moal robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain orang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti jangakeun ka Gusti teu puguh teu kaaruh badai di Amerika ndek kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad di batak sing hade ieu di Indonesia ge ieu ku ari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim dele tungtung nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur coba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fauqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu lempangna ingkleug-ingkleugan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fauqa ibadi wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus gado ajang bangsa jeung umatnya ngagakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh dek ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin namun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur tunjukkeun bupati tunjukkeun camat tunjukkeun Gusti lurah mantap aya bae ta lurah teh anu kamari bangkawarah per poe ieu jadi bener loba eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik peuting nang Gusti Allah beurang nang Gusti Allah hujan nang Gusti Allah panas nang Gusti Allah urang hirup nang Gusti Allah isu pageto paek nang Gusti Allah aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ga aing dipake bobogohan jeung gerang karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bopeng wal qahiru fauqa ibadi dibere geulis lain pakai sujud ka Gusti Allah endahan pakai di layar kaca di layar perak layar emas bolon ta budak deleukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngedadak wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah kitu kene nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat anu rakyat jadi pejabat ngabuadeg ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeukeun Gusti Allah moal aya atuh berarti aya jeung nang Gusti Allah hirup jeung paeh nang Gusti Allah ieu lawan ta wa huwal qahiru fauqa ibadi asupkeun ka jero hate urang pelakeun tanamkeun Gusti atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmatin nu Gusti waya dicokot bae engke makan rabun-rabun ceuli nu pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya toma ditorekeun ku Gusti nanaonan contoh tatangga abdi geus teu deuleuh geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu page toma abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya irung bisa pakai hirup udara nage nu Gusti anu ku urang dihisep
kajero keluar oksigen alam ti Gusti sing ade teh ketika kurang dihirup aya dirinya teh nur ilahi jadi makrifat ketika kurang dihirup kadinya aya tetapi panyakiteun jadi darah tinggi hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya orang menang Gusti wa huwal qairu fauqa ibadi sing ade dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker jia tuh geus kok kitu bae tuh ti Gusti Allah sakadar suruat sarehat mah yehe horegana lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ke hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat.